Kais-kais awan, buras air mata, burung pun tersenyum, bocah diam saja. Lewati hari dengan kecewa, hilang indahnya mimpi cerita. Nah, kira-kira seperti itu sobat ya. Kita nanti bagi-bagi ilmu lagi ya ke depannya. Oke, jangan lupa pantang terus Utep dan Anggi ya. Buka juga YouTube-nya, tolong bantu sabrek. Nah,
Semoga para tamu oke sareng dengan rombongan sami rabu di pertempatan aturan kongoling di konser Parosoyogi masih aya konser pada konser biasa dilingihan oke tantosna anu teu kapapaden panglinggihan biasa nasarukeun tempat kanggo sementara winten sateacan proses salajengna madi satu tas ieu aya hiji prosesi pintonan di mangrupikan kreativitas kamotekaran di mahasiswa tumali sareng ngadeuheus ngadukung kana acara ngalaksana semangat. Oke tangtosna seniman Sriwati Desa Pemekaran anu parantos dihothat di awal kamari mangkukna duit galinten ieu pisan. Semangga kanggo raos ngagelar ieu hancar salajengna.